Nas bihulukin hasani. Ad'u lakum bisalamah wa sa'adah fil hayati dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakuping kelas Bapak Ibu. Alhamdulillah. Pilu anak ngaos nalami margi membeta diwangi suanten primados leungit serat upami sanes kasrangan nuju ibadah umroh abdi wangsulna tilu dinten umroh lembek kasran. Mudah-mudahan terasa apuntenna bebekalan teh tisu bilih haridang cahaya ngelapan jadi ngelapan haira pada ibu alhamdulillah di dalam ayeuna tiasa silaturahim sareng orang urug leres urug naon teh sadayana alhamdulillah tiasa silaturahim mudah-mudahan silaturahim manjang dugi ka surga Allah subhanahu wa taala. Kurang sami ngadoa di tempat anu mulia, di tempat anu penuh barokah kali rahmat ya Allah. Mudah-mudahan panjang geus urang dilebatkeun ku Allah kana sasih Ramadan. Amin. Atur nuhun ka Bapak penata acara, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, para alim ulama anu rawuh hadir dina wengi ayeuna. Urang sasarengan tadarus Pak berkaitan sareng hal-hal berkaitan sareng imtihan kali tarhib Ramadan. Mudah-mudahan dugi dina waktosna disusuguhna cai hungkul atau insyaallah patos neda kiat insyaallah ya dugi ka jam 12 anu teh siap abdi sope Bapak Ibu ya abdi mah sampai bismillah urang ngawitan tingawitan nami Ramadan kabarudak kedah Arafah. Nami Ramadan teguh salasa yusna disebutkan ku Allah syahrus siam. Syahru tesasi siam teh puasa. Siam teh siam. Siam teh saum. Ari siam ari saum. Siam puasa saum ge hartosna puasa. Sami beda. Benten bu siam hartosna benten saum hartosna benten ari nu diwajibkeun ku Allah siam saum beda ya aya nu siam aya nu saum urang awaskeun ayatna Al-Baqarah ayat 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus janten nu diwajibkeun teh kali saum kan orang liar banyak ngaji liar tadi liar jadi liar ya ayyuhalladzina amanu ya hejal mincalnya anu iman kutiba parantos diwajibkeun alaikum ka aranjeun asyam naon puasa eta saum dewe puasa atanapi siam anu diwajibkeun ku Allah teh naon siam kama kutiba alal ladina min qablikum la'alakum tattaqun sapertos nu diwajibkeun ku Allah ka jalmi-jalmi sateuacan aranjeun ngarah janten jalmi nu takwa. Bapak Ibu kantos tamat baca Quran? Adik-adik santri atos katingali santri tuh di Pak tuh seueur kajidan. Santri tos tamat baca Quran? Ayahnya atus upami ibu bapak santriwan santriwati kantos tamat maca Quran sebatkeun aya sabaraha asyam dina Quran aya sabaraha Pak tapi aya hadiahna ti pakulu upami henteu tilaku aya ti kepala madrasah hadiah pamit aya ti bapak kepala madrasah ti abdi hadiahna cai hadiah cai tulisan mah dipoto ke dagunya dicecep semua di lewat teh hadiah tulisan. Bapak Ibu siam dina Quran aya salapan tuh percanten untuk lebat Ramadan upami ngaos Quran menakan siam etang sadayana aya sabaraha
salapan diantawisna dina Al-Baqarah ayat saum ayat 3 anu tadi 186 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumu hiji. Terus di ayat 187 uhillalakum lailata siap. Terus dihandapna sakacan beres wa atrimus ilu sabar hadeng PR-na genep pilarian udah mun abdi diwatosan dina Al-Baqarah hiji salapan genep aya 2 mangangke diperatoskeun tos 5 kantun 4 manyawe kudu sadaya. Bapak Ibu upami sesah ningali siam aya salapan anu ditaroskeun kadua ari saum dina Al-Qur'an aya sabaraha kalimat? Siam ku abdi diwartosan aya sabaraha? Salapan. Tayuna saum ari saum dina Quran aya sabaraha? Aya duka aya nu ngajawab hiji. Bari nu hiji teh upami ditaros ku abdi surat naon? Ayat sabaraha? Duka. Tapi bener eta teh. Janten laras bu anu ngawalar dina Quran saum sakalimat Pak. Memang dina Quran saum sakalimat dina serat Maryam aya Ibu Maryam. Ini hadir kaya Ibu Maryam. Saya aya teh aslina ieu saking seurang ibu aya Nabi Maryam. Kumaha teh masih Nabi Maryam? Asyun jenanya budak-budak teu saraki. Bu padahal Maryam teh jalmi anu solehah taat kacida ka Allah Subhanahu wa taala. Maka diantara sebagian dina surat Ali Imran anu dibahas nate sanes Bapak Imran tapi nu dibahas nate ibuna Maryam sareng Maryam eta istrina Imran sareng putrana Imran disebat oleh surat nate keluarga sanes Bapak Imran tapi keluarga ieu teh ciri suami mah walaupun tidak ada dan tidak disebutkan tetap ada di belakang layar. Anu muncul menjadi gelis saha istrina, menjadi gelis saha putrana, anu nganggo perhiasan saha istrina, nganggo perhiasan saha putrana, ari suami nganggo perhiasan. Jadi eta teh keluarga Imran. Maka suami mah tidak ada pun kuluh raraina teu nanaon asal istrina glowing asal putrana ios bapak mah kana motor asal mamah kana gaya apakah kuping ibu-ibu teh dia hayang kana mobil bapak mah kana motor meniteuing bapak kana motor ibu kana atuh sarang naik mobil ya kabar ibu. Ternyata kalau diuningakeun dina surat Maryam ayat 26 kalimat saum sakalipa fakuli washrobi wa qori aina fa imma taroyina minal bashari fa ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sauma falan ukalimal yauma insiya atau siam ayat sabaraha saum ayat sabaraha dina serat naon Pak ayat kumaha teh ibu kamana wae kata kita akan disebutkeun tapi ari kana salah mah babari gampang keneh ningali salah Pak daripada ningali bener. Maryam ayat 26 ayat sabaraha 26 moal hilap moal asa sarieur di dia mah ngaos teh Pak tenyanak tulisan tenyanak buku tenyanak pulpen cerdas sadaya sadaya ditulis di HP di serat sudah dia ditulis eta mah keur gawe awe ya ente mangga urang tawis dina tafsir Pak upami seueur disebatkeun nganu hartos anu benten siam langkung seueur daripada maka Ramadan disebatnya sasi alhamdulillah ayeuna mah henteu dua sasi siam saleh sasi lepat teh upami nyebatkeun sasi saum henteu Pak
orang hartosan ari siam naon, ari saum naon. Siam ngajaga diri tina nu ngabatalkeun ti ngawitan subuh dugi ka maghrib, eta disebatna siam. Teu tuang, teu ngaleueut, teu berhubungan badan ti subuh dugi ka maghrib disebatna siam. Nuju kitu sumping maghrib kenging tuang, kenging ngaleueut, kenging berhubungan badan, atau kantos tuang nalika buka. Ibu kantos nuju buka teh tuang. Maksudnya kan tilu nu ngabatalkeun teh. Ibu nuju buka teh langsung tuang, aya nu langsung tuang. Bala-bala ge di tuang dileueut. Ibu kana bala-bala berarti tuang batalna ku tuang. Bala-bala. Upami cai naon hatosna? Kaleueut. Aya nu batalna ku kaleueut. Buka tilu aya nu batalna ku berbulan. Kata masa Nabi kenging di zaman Nabi maka Abdullah bin Amr bin As karos ka Nabi kenging teu abdi bukana ku sapatemon berhubungan badan sareng istri. Saur Nabi kenging. Ibu tak sangka kesudian ibu mah kana cai we kana bala-bala bapak-bapak eleh. Bapak tidak lebih menarik daripada bala-bala, cai tidak lebih punten, bapak tidak lebih menarik daripada cai. Pak, Bu, nalika siam maka wajiban ti Allah supados teu tuang. Naon tadi? Ngarumpul kama. Siam teh nahan tuang, nahan ngaleueut, nahan berhubungan badan ti subuh dugi ka maghrib. Kenging pasea teu. Hari nuju siam dilarang pasea, ngarioskeun batur. Upami sumping maghrib kenging buka, kenging ngaleueut, kenging tuang, kenging berhubungan badan, kenging pasea. Anu kenging, anu kenging ya. Ini sadar Mbak ya. Awatos komiti dicuan sulung teka tingali mana usahana cenah kehalangan ku sound system. Orang terpah. Ini usah tersilan orang abdi maju teh. Kada wis bro. Yang ibu wae ningali ya. Terus itu ningali. Terus anu bobo katingali jadi alasan abdi al-akil yakti bil isyarah jalmi nu kagungan akal cekap ku isyarat lamun aya nu tumbuh teu pirogeun tausiah tapi pirogeun bantal. Jadi upami aya nu nundutan abdi tosan kitu atuh. Siap betul. Siam, naon hatosna siam? Sip. Puasa. Hari siam teh nahan ngaleueut, nahan tuang, nahan berhubungan badan, tingawitan subuh dugi ka disebatna kenging maghrib buka, kenging maghrib ngarioskeun batur disebatna naon? Ngarioskeun batur disebatna hibah. Disebatna teh bu upami teu kenging dina waktos maghrib teu kenging ngarioskeun batur disebatna teh saum. Harus Pak atau lebih acan ya nih upami nu diwajibkeun ku Allah mas siam ari siam teh nahan ngaleueut nahan tuang berhubungan badan ti subuh dugi ka maghrib kenging ngarioskeun batur teu dugi ka maghrib kenging ngaleueut kenging tuang kenging berhubungan badan kenging ngarioskeun batur kenging eta saum namina. Siamah di subuh dugi ka maghrib ya tos beres eta panyarioskeun batur dina siam teu kenging tos buka siam tos beres saum teraskeun teu nyarioskeun tapi kenging tuang kenging ngaleueut tak kitu Pak maka upami aya jalmi anu ngucapkeun niat enjing bade saum atanapi bade siam ngaco nawa itu sauma nah jadi siama godin
jalmi upami ngucapkeun niat enjingna bade saum bade siam. Saum aya teu anu siam ngobrolkeun batur? Aya Bu. Aya teu anu anjeunna siam tapi anjeunna melakukan hal-hal anu dosa aya teh? Aya ngalakukeun sia-sia nyariosna awan wae ibu nyentak wae ka putra, putra teu nurut wae ka ibu pan aya. Eta nu kitu siam teu? Siam, saum teu? Kantos lah. Saum mah langkung luas daripada siam. Upami siam tetuang teu ngaleueut teu berhubungan badan tingawitan subuh duli ka magrib. Upami tos eta pandina siam teh teu kenging ngobrolkeun batur, teu kenging pasea lebat magrib ge, teu kenging pasea anggerkeun, teu kenging ngarioskeun batur anggerkeun, teu kenging. Siap? Maka anu nawa itu nah sanes siam tapi nawa itu tuh pinter aya nama. Atos beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atos beres bu ngawas lagi. Aduh ya perlu disandaran dah. Mau berubah haji Bismillah tak eta siam atau siap siam atau saum anak siap saum. Ari nyarioskeun batur ditukangeun namina naon? Gibah. Upami gibah mah sesuai sareng fakta. Upami nyarioskeun batur dipangkereun tapi tidak sesuai fakta disebatna. Upami dipayuneun langsung disebatna. Lamun gibah mah ditukangeun ada. Ini dipayuneun abi ka ibu langsung. Ngece, ngece. Wahina bahasa Arabna, bahasa Qur'ana naon Pak? Wailul likulli lumazah janten nyarioskeun batur dipangkereun sesuai sareng kaayaanana disebat gibah. Upami tidak sesuai sareng kaayaanana disebat upami dipayuneun langsung disebatna lumazah. Jadi mending mana? Dina siamah meningkene saum tina gibah, saum tina fitnah, saum tina lumazah. Hartos siap tampil hese atuh hese gampil urang kawitan Pak tika digeulawi kan urang teras Bapak Ibu, ayat gibah dina Quran mung hiji Pak. Surat Al-Hujurat ayat 12. Teu kenging ngagibah dosa. Anu janten emutan abdi Pak, kunaon ayat gibah disimpulna dina Al-Hujurat. Hari Al-Hujurat naon hartosna? Kamar istri Nabi. Kantos teu Bapak ngemut, hari istri Nabi pernah gibah teu? Ayatna ayat gibah ayat 12 Pak, surat Al-Hujurat abi ngemut Pak kenging ieu teh urang ngemut Nabi istri-istrina kantos gibah tapi teh ngemut dugi ka aya hadisna Pak. Aisyah kantos ngagibah Sofiah, terang Sofiah istri Nabi Samiyah. Ari Sayyidah Aisyah istri kasabaraha ka hati lupa Aisyah upami di poligami kedua Sofiah istri ke-10 atau nabi ke-8 gelis Sofiah teh ari Sayyidah Aisyah gelis teh gelis upami aya nu gelis anu gelis aya nu anyar anu gelis cemburu moal upami kanu gelis deui ningali bari cemburu nu ditingali saena awona Aisyah teh ningali Pak Sayyidah Aisyah ieu teteh Sofiah geuning gelis tapi pendek. Beres dulu teras Sayyidah Aisyah yang gempa ka Nabi suamiku tercinta teteh Sofiah mah pendek. Gibah sanes tah. Maka sahur Nabi makulti lamazahatil bahar. Naon anu diuningakeun ku hidup Aisyah nembe eta teh tos ngotoran lautan. Bu Pak gibah mah saucap sakalimat kebakeun pendek
eta teh ngotoran lautan saking bauna saking kotorna. Mangkaning abdi kali bapak ibu mau upami gibah tara pondok pelek tara gitu. Soalnya upami orang gibah panjang pondok 1 jam 2 jam. Nah jangan teka rasanya ngobrol teh gusila di enjing di kalohor gerangan gibah batur luar biasa ya. Tingali aturanana Pak upami gibah da saur Nabi bakal seueur anu siam tapi gagal siamna, bakal seueur anu kiam Ramadan tapi gagal kiamna. Naon nu gagal keuna letahna tuang tengaleueut biasa tapi teu ngobrol biasa rese ya punya hayo bae ngobrol teu kaop sanes kanten di komen urang mah. Tingali Pak saur Nabi Aisyah, Sayyidah Aisyah eta nu disebatkeun nembe tos ngotoran lautan ngabauan laut kantos ka laut ieu imtihan bade ka laut amang atuh dunya yang digari we aramang Indonesia teh lega Pak ngararojai atuh ka Pangandaran kieu 2027 atanapi 2030 atanapi paling telat pisan 2035 diri ibu bapak bade ngojai teu kenging di Pangandaran teu kenging di Cipatujah atanapi di laut-laut Indonesia ka Arab. Di Arab Pak ayeuna di Madinah sareng di Mekah nuju ngadamel waterboom anu langkung agung langkung saya daripada di Dubai. Ya dan kini ibu pami umroh tiasa bari hari gue ulin ibadah itu pura bari Masyaallah Pak ieu nama naik pesawat tiasa milih anu bapak saterbang bade 8 juta mangga anu sakali ngapung bade 10 juta mangga 15 juta mangga 18 juta mangga kantun milih ngalira atanapi kagok 150 juta sawengi mangga naik pesawat Pak 150 juta mangga aya kamar mandian, aya tempat kuleman, raosin yang butuh raos mah dompet kosong langsung bae. Ternyata Pak di itu sampai situ upami di Pangandaran ibu ngojai hoyong kehampangan ka toilet atau di pantai bari ngojai cerdas ieu nu ayeuna sumping enjing teh ka Pangandaran ngararojai tanah kehampangan hoyong kehampangan tiris ka toilet Pak sesah kedah nyabut artos 2000 akhirna kehampangan we didinya sadaya di pantai kinten-kintena upami nu sumping ayeuna kehampangan sadaya di pantai Pangandaran bau moal tinggal ibu tapi sakali gibah Pak bau kinten bahaya keneh naon Pak luar biasa. Teras Aisyah disanggem kieu Bu, wahai Sayyidah Aisyah tercinta, sekarang datanglah ke Sofiah minta maaf. Aya teu nu ayeuna urang ngagibah tatanggi, sumping nyuhunkeun dihapunten. Ka teh hutang di akhirat. Kantos sumping Pak aya nu mupris. Ari mupris teh jalmi nu bangkrut, anu bangkrut teh sanes teu salat, sanes teu ngaos, sanes teu saum. Anjeunna salat, saum, ngaos Pak, tapi nyarioskeun we batur. Maka di ditu di akhirat teh itu dibayarna sanes ku minta maaf, tapi dibayarna ku amal soleh. Seet amal solehna upami teu seet amal soleh, amal salah jalmi nu digibah dialihkeun ka nu ngagibah. Seet kana neraka. Nauzubillah. Maka saur Nabi seueur nu gagal siam seueur nu gagal kiam sanes pedah teu kiam sanes pedah teu siam tapi teu biasa ngajagi lidah lisan Bu insyaallah letah mah balem panangan letik wae upami bapak ngagibah abdi ngadongkap liren moal ini jukian gara rempelnya rasa dibah abdi tengah langkung liren mah upami dina WA lagi bahna liren mah saya tengah liwat tuh ribut ulah ternyata Pak Masya Allah hati-hati ku handphone mudah-mudahan nyakatkeun ka Allah sanes lebihkeun ka Allah
Maka persiapan Ramadan teh disebut syahrul siam. Bismillah urang jadi letah, mudah-mudahan digampurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Terus ayat 2an lagi. Luka 2 Ramadan teh disebut syahrul mubarak atau lebih syahrul barokah, bulan pinuh hari barokah. Naon harusnya sakedik mahi lobanya sakitu eta kitu biasalah mangga eta mah terjemah orang Sunda teh. Upami dina bahasa Arab ayat 2 nu kahiji nu disebut barokah teh ziyadatul khair, bertambah sae. Anu kadua subutul khair, tetap dalam kebaikan. Ramadan mah disebut sasih barokah, banu tara Senin Kemis ge dina sasih Ramadan mah naon? Puasa. Jalmi nu tara salat wengi dina sasih Ramadan, salat wengi teh salat. Utara ka masjid ka masjid utara zakat anu tara ngaos Quran disebut naon? Barokah. Enten barokah mah bungkul sanes kana berkat. Nah upami ngaos uih nyandak besek disebut berkat. Upami aya jalmi awakna ngabadagan siga abdi ayeuna 87 kilo dipayu menuju ka Uzat ka ditu 82 kilo berhartos naik sabaraha disebut ku ibu teh barokah. Takut barokah pipi, barokah patuangan, barokah mapan maju ke depan. Tapi cuma ibu-ibu aja nama resep kanu mapan mararaju ke payun bah. Makanya ke Umar bin Khattab tadi pikir resep lu mancung teh pak rasanya selebat api pak lepat panitia tuh kende dongkap usah tuang heula atuh ada bari enak masakna teh sarabi teh biasa isi ulang ibu mah terus beres teh isi ulang ibu nya eta ibu na bisa dewe bisa singkenging isi kita tadi gitu semenang sudah eta mah kenging teh kenging bicara menurut naon ya sabin tadi abdi nada terus 10 kali ios tenaroskeun di wawartos usum pangaosan dia pak kedah nada usah cina tuang heula atuh mah teu tuang tapi tos masak cenah aduh capek sok alat barokahna tuang nada sakali 2 kali terus 10 kali jadi we kieu bijah barokah. Insyaallah Ramadan marobi anu tadina kana sangu cekap korma gitu abdi mah ngahaja saur bojo turunkeun berat badan turunkeun saur bojo lucu keneh kieu aslina kan membahagiakan istri mah dibahagiakan Allah atuh saur bojo teh kieu tahun 2020 kamu harus glowing siap harus good looking, oke. Supaya istri senang. Ibu resep tinggal glowing. Ibu glowing resep. Terus sepatunya eta lalir oget pisoleda. Saking huruna, saking luhurna bae. Barokah Ramadan mah sahrun mubarakun kedah nabi kasayan. Punten Bapak Ibu, ari anu barokah dina ibadah saum buka atanapi sahur. Anu buka anu sahur ya euy. Ari anu barokah Pak dina ibadah siam sahur atanapi buka. Terus rada serempak sahur ayah hadisna tasaharu fa'ina fi sahuri barokah tinggali pak sahur mah barokah sanes jumlahna tapi biasa nambihan kasayan ini sumbi ngaos seueur disebut barokah teu upami saalita barokah basanes ditinggali jumlahna tapi ditinggali naonna kasayanana
anu limaan ngaos anu seueur ngaos maka disebut barokah. Putra teh sanes seueurna barokah tapi saena hiji sae barokah 12 sae aya 12 teh bagi dia terus aja berarti saur kepala desa berhasil program tahun desa kabeh Bu sapa mendakati KBT keluarga merencanakan kelahiran sanes 2 anak cukup dan diurang jantan 2 anak kumaha 2 istri kun baik jeung mana mayu suasa baraha ayeuna jeung suasa baraha 80 ieu mah katingalin lagi 18 ya. Bu kamari abi ngabantu jamaah umroh 82 tahun 82 tahun teh Pak tindak HP tindak wargi abdi mah ngemutan anjeuna bisi sasar bisi kalangsu terangin jalan ke hotel anjeuna mah nyarios sing tenang we baca mak leungit mah teu nanaon moal cenah mama moal leungit anu riweuh mah abdi mah emak teu riweuh abdi mah riweuh mikiran emak abdi keur salat we mikiran emak beres ku eta nah pas keluarnya eta mapahna gini rusuh keneh 82 daripada anu 55 anu 55 mah kehola cenah jang ustad cenah itu kan eta nu 82 mah tos maju Pak dugi kamulih teu oyang-oyang Bu sehat 82 tahun maka ibu ayeuna nu punten ya di atas 70 60 pilih bade haji umroh gaskeun teu kieu abdi mah geus kolot punten Pak fisik mah teu janten sagalana sok tinggali masjid pilihna kudu sepuh kudu anom upami anu kuat teh anu anom pasti masjid pinuh ku saha kudu anom Pak tapi buktosna ka masjid mah pinuhna ku aki-aki nawiskeun naon ka masjid mah sanes ku tanaga tapi ku Allah la haula wala quwata illa billah sok sungguh enjing video pinuh itu lihat pinuh belum ya ya Allah ya alhamdulillah hari eta nu dipayun imam sareng makmum eta teh sepuh anu luar biasa hati-hati saya sepuh dia pemuda na di marana eta di alam mimpi menuju perang dengan hawa nafsunya antara bangun atau tidak tak kedah nama barokah maka anu barokah mah sahur ibu sok aya nu pasean ibu sahur sareng barudak aya nu nyentak bae mah hese-hese teuing piragi kita aya nu kitu aya pirenan Bu eta teh balikeun pahala atau dikir aya nu nyariosna ujang sahur heula engke bogo deui anu kantos itu diri barudak hese subuh atau ngapi subuhna di diri teka masjid sanes lepat barudak 4.000 tos sabaraha kali ibu nyarios sabaraha kali jang sahur heula engke tos sahur akhirna masjid kosong wae Ramadan teh pas subuhna hari subuh sareng tarawih pinuh mana hari tarawih sunat wajib hari subuh sabaraha rakaat tarawih jadi seueur keneh mana hari masjid nu pinuh tarawih subuh aneh itu aneh anu seueur rakaat teu pinuh anu 2 rakaat kosong maka di dieu mah ngadamel program ya Pak kanggo urang kali tetep kedah ka mana ka masjid dulu baca oh iya pelakuan oh bareng Bapak ieu teh sieun abdi 3 juta Masya Allah luar biasa kumaha nganggo bros Bu viral makanya di video dituduhan Ustaz tiga bros Paling barokah anu barokah mah sahur Bu tekengin pasea tarose neung enjing pada sahur sareng naon energen babari pada sahur sareng naon
Hah? Mie dog, mie gelas, mie goreng, mie rebus, tabari tuh Bu. Gampil tuh Kak, gampil tuh. Maka bismillahkeun teh riweuh ibu masak manis seueur enutan teh dituang kurang kali beres masakna enak pisan seueur pisan pas dituang teh dituang nyeri hate. Untuk cenari mati ngeri ngambi hati yang paling dalam menit penghargaan masak tos capek tapi tuh tuh siapa anu barokah mah sanes dina buka tapi dina sahur upami buka naon-naona sahur mah barokah upami buka farohah ari parohah naon pahartosna bahagia jamin sahur sareng buka bahagia dina waktos mana buka anu siap-siap teh dina sahur dina buka anu nyupangan es krim di jam 3 dina buka dina sahur kebuka saking bahagiana teh dipiwarang oge kersa gampil buka tapi dina waktu sahur mah dipangmasakeun nu enakeun ge dipasihan nu pangraos ge ternyata kudu dihuapan bari hararese margi barokah dina sahur sanes paroha atos nu kahiji sahru siang nu kadua sahru mubarakun atanapi barokah yang terakhir bukan lupas ngoping terakhir beres anu terakhir Bu para stabil tesair teing Ramadan teh sahrul Quran sasi dilungsurkeun Quran di Indonesia aya nuzulul Quran di Indonesia aya Lailatul Qadar sami benten Lailatul Qadar sareng turun Quran sami benten di Indonesia mah dibentenkeun nuzulul Quran tapi Lailatul Qadar tapi tidak ada yang tahu tapi di pasihan tangan urang mah kaping 27 urang tinggali ayatna inna anzalnahu fi kami parantos turun ke naon Al-Quran dinawangan jadi turun Quran teh dina ari turun Quran teh disebutna berhatos nuzulul Quran sareng Lailatul Qadar teh akitu nah jadi beda apa ayat 17 ayat 27 kumaha teh hamduran di peringatan ayat 2 nuzulul Quran keras ayat Lailatul Qadar padahal saud Allah kami nurunkeun Quran teh dinawangan tuh maka wengi eta teh tanggung saya daripada 1000 ayat Qurannya di masih ayat dia di bumi ayat dari dia ini harus pakai di sana yang satu yang dibaca teman Bapak Ibu dina Quran ayat sampulan taya sampulna bacaan naon Al-Quranul Karim ari Al-Quranul Karim hartosna Al-Quran yang mulia maka jami anu ngaos Quran bakal akhlakna akhlakul ayat yang maca Quran ngobrol ke batur dunia terdepan kerana mah itu ayat tersilihina anu sok ngaos Quran ayat apa ari ngaos hungkul mah karena dugikan kartosnya maka ku Allah dipiwarang Ramadan teh dilungsurkeun Quran maka kewajiban kana Quran sanes hiji tapi 5 hiji maca 2 paham 3 ngapalkeun 4 tadabur 5 tartil lihat deui hiji 2 3 4 5 saya fokusnya ya 1 maca kiroah 2 maca dugi kapaham tilawah 3 tadarus ngapalkeun 4 tadabur menghayati 5 tartil bacaan singleres sesuai kaidah baca dan kewajibanana 5 lihat deui hiji
dua, tilu, opat, lima. Urang bahasa Arab sadaya. Nu kahiji qiraah, nu kadua tilawah, nu katilu tadarus, nu kaopat tadabbur, nu kalima urang apalkeun ayatna. Qiraah Iqra al-Alaq ayat hiji, 2 Utslu al-Ankabut 45, 3 Tadarus Surat Ali Imran ayat 78, Rasul kaopat Tadabbur Muhammad ayat 25, Rasul terakhir nu kalima Tartil Surat Al-Muzammil ayat kaopat. Wihandeuy abi nyebatkeun qiraahna ayat sabaraha? Ayat hiji. Nu kadua tilawah Surat Ucru ya pokoknya mah Al-Ankabut 45, keras tadarus Ali Imran 78, keras kaopat Muhammad ayat 20 24 25 bu sadak 24 tata 25 ibu nabi hiji 2 genap ya sok ieu was macana 24 25 2 genap aya geura. Rasul kaopat nu kalima tartil Surat Al-Muzammil ayat 4, sadayana wajib maka lebat Ramadan teu cekap tamat tungkul kedah dugi ka ngartos. Siap bu tartil tartil tuh tilawah ari musabakoh qiraah atau lebih tilawah musabakoh ibu di Indonesia anu musabakoh tilawah kaya tapi nu di macana disebut kata tilawah ini data mohon qiraah maca hungkul anu biasa maca disebutna kori upami di kawartos disebutna tilawah ya tah nu macana naon anggar kori upami diurang musabakoh qiraah atau tilawah upami tilawah sareng hartosna atau macana hungkul kadah nama hari mutosna maca hungkul maka eta teh sanes lepat nu nganamian tapi lami teuing upami musabakoh tilawah Quran bagi ditaros hartosna. Contoh al-yauma teruskeun sanes nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu dibaca ditilawahkeun diqorikeun diqiraahkeun diterjemahkeun teu henteu al-yauma hartosna hari ini nahtinu kami kunci ala afwahihim atas mulut-mulut mereka waktu kalimuna aibihim anu ngobrolna panangan watas hadu jantan saksi arjuluhum sampean aranjenanya bima kanu yaksibun kana naon anu dipidama ku aranjena eta teh iraha dinten naon yaumul akhirah ya yaumul kiamah dina waktos di akhirat pak ari ayeuna kitu teu kitu pak balem bahamna ngetik pananganana anu ngobrolna naon panangan ayeuna ge tos kitu lebaran teh barudak lain ngarobrol kalah ngaropret ayeuna eta teh. Maka sapalih ahli tafsir kontemporer memaknai hadis nomor tentang ayat nomor surat Yasin ayat 25 ternyata ayeuna ge tos sami seueur nu baranem seueur nu teu ngobrol tapi tah ieu kawajiban nu 5 kedah tuntas bulan Ramadan teh anu kahiji macana sing sae bereskeun atuh minimal sasasih tamat sakali minimal. Da Imam Syafi'i mah sadinten 2 kali sasasi 20 kali kurang siap sabaraha kali gadu target tuh bari sabaraha kali tamat lah cenah capek abdi mah lieur kudu mikiran nu kitu sadugina we engke kumaha Allah cenah baca loba alhamdulillah tamat seueur cenah teu tamat ge pan aya bulan Syawal upami panjang geus urang we teh
maka mangga ditarget ke badai sapatos Imam Syafi'i mangga 2 dinten sakali sadinten 2 aya anu langkung di Imam Syafi'i Pak sadinten 3 kali jika luang wadong sasasi ke 80 kali saya urang kumaha asa moal mungkin sadinten sakali tamat ibu kantos dikantos disebihan Bu sahur Usman bin Affan moal aya nu lemang ku Quran warag anu lemang tu lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillahi azza wajal lamun jalmi hatena bersih alim eureun maca padahal mah tos tonggurunya tonggurung itu ragu tosannya dia baru dah protes dilatih jangan cinta orang perumahan itu dicabut sudah banyak itu baru dah kata yang paling terdekat Bapak Ibu mangga bismillah ke bukan payah dina kapi abi kita acan sering Pak dan kapungku menuju 2017 qadarullah itikaf di haram menuju di haram apa itikaf ke kamana-mana cari ke di masjid abdi tamat sadinten dan kamana-mana Pak cari weh salat ngaos salat ngaos salat ngaos salat ngaos buka sahur gitu ya Pak saya dulu saya tamat apa sadinten dan memang kalau orang sadinten supados tamat itu bidamel nanaon gitu tuh upami ibu bari bagare sasagan ieu atau ibu kambilna sabaraha sajud siap upami sajud siap berhartos sasasi tamat atau sakitu teu keuseuteun nu kadua Pak singartos naon dibaca urang hartoskeun mudah-mudahan digampingkeun Allah urang teh kesalinting maca Al-Fatihah maca mana teh acan apa artina supados urang sadaya hoyong naon dibaca sareng pada melanteh sami contoh Bapak Ibu anu piwarang nutup orat istri pameget anu piwarang nutup pandangan istri pameget istri pameget sami anu kedah nutup perhiasanana istri pameget istri Pak tapi tinggal ku Bapak Ibu dina surat An-Nur ayat 31 nu dipiwarana istri tapi nu dipiwarang tobatna bapak-bapak dan Pak anu dipiwarang nutup oratna teh ibu anu dipiwarang ngajagi kemaluan teh ibu anu dipiwarang nutupan perhiasanana kajadi nu ditinggali teh nu katingali ibu tapi nu dipiwarang tobatna ku Allah suami margi dosa ibu untuk nutup orat ka bapak upami bapana ngentek penyaaheun pangmeserkeun piung nu pangsayana pangmeserkeun gamis anu pangsayana resep ibu kana gamis ieu resep pisan komo upami dina pesakna aya 500.000 hari ibu resep anu hejo anu beureum berarti kan satu ibu teh kana duit lain hejo tapi ayeuna mah upami aya keropak amal ngalaku ieu ibu teh nyeuna kartosna teh 7 rupiah 100.000 50.000 20.000 10.000 5.000 2.000 1.000 mana lo diinfakkeun
sepakat eta Pak seluruh Jawa Barat seluruh dunia desa minta ngaos Surabaya ditaros 2.000, pindah ke Ambon 2.000, pindah ke Jakarta ngaos ditaros 2.000, sepakat. Tanah sarang ya gue yang enak 2.000 ada yang kakus 2.000 ya teh yang kakus 2.000 itu aja 2.000 tuh semuanya hari gambar 2.000 saha salah jadi berarti di rumah kalau ditinggali saha gambar kurang Muhammad Husni Tamrin ya ayo 1.000 Jaya Patimura yang itu saya nama saya Patimura luka tungkur Patimura ayeuna nu ngabat kana keropak amate seseurna saha Muhammad Husni Tamrin sering lebet kana keropak amal ari presiden nomor saraha presiden manu 100.000 150 kabayang teu ku bapak eta dina keropak amal bapak Husni teh lebet kana keropak. Aku menunggu teman aku kira-kira siapa ya, ternyata ayo ngalabatkeun deui atau sami 2.000 dijerit 2.000. Assalamualaikum Husni ini sami sasalawan akhirna eta samasjid reuni Bapak Husni puji ka ngobrol hari ieu urang reuni bakal dihadiran moal ku presiden mana hayang papanggih presiden anu 10.000 teh kan anu 100.000 sareng 50.000 ada gambar presiden sok taros ka bapak ka ibu pak dari ibu resep anu 100 anu 50 dua lagi resep bu ya aya 100 yos 50 pak Sayyidah Aisyah maka pungkur tak ieu teh disebut paham Aisyah paham karena Quran maka Sayyidah Aisyah Bapak Ibu di antara penghafal Quran penghafal hadis paling banyak maka Sayyidah Aisyah mah karena Quran teh sapertos naon dibaca ku anjeunna kahartos naon lebetna maka Bapak Ibu leuleuh anu ditiwarang nundukeun pandangan teh ibu anu ditiwarang ngajaga kemaluan ibu anu ditiwarang ngajaga aura teh ibu tapi ternyata anu tiwarang tobatna bapak supados abdi sareng bapak teu kenging malam wae kedah nasihat ibu mending digeunggeuhkeun di pasien nasihat digeunggeuhkeun ada teh enak jadi berapa kunaon ibu-ibu teh upami dinasehatan itu resep bu ibu resep itu dinasehatan ku suami ya mah mau urusan mah resep ku suami ya mah itu bu dasar nanti itu Margi sahur Nabi ciri kotin nisa min bilain perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri paling atas bengkok ibu mah dasar nanti bingkang bukan menilai dari dasar potong sahur Nabi potong upami diangkat baki bengkok jadi ibu yang dikemahak bila lempeng potong ibu mah di lempeng ente potong diangkat baki bengkok jadi kena dikumahakeun diusapan dari dipasihan artos bagi enak sahur Nabi istausu binisa kedah sering dipasihan nasihat nasihat tapi perluaran ibu namanya sampai di waktu itu saya teteh artos ya teteh mewakili seluruh wanita di dunia apa ku abdi di pasien sejarahna tingawikan Abdurrahman bin Auf ibu badai hijrah ke Madinah di Mekah ngaros ka istri-istrinya wahai istri-istriku mau ikut denganku hijrah ke Madinah tapi tidak mau apa-apa atau kalian mau tetap dengan hartaku yang banyak tapi kalian aku ceraikan pilih mana pak tuh ibu-ibu apa
milihna harta. Ternyata Abdurrahman bin Auf, aku memilih dengan hartamu, baik cerai oge. Akhirnya dicerai. Abdurrahman bin Auf janten budak penyandak harta, sumping ka Madinah miskin. Parasnya ditawisan ke orang Ansor. Abdurrahman, abdi gaduh perusahaan, pilih bade candak hiji alim. Apa orang ditawisan perusahaan? Siap. Buka dua, Pak. Saur orang Ansor ke Abdurrahman bin Auf, abdi gaduh bojo opat. Bilih resep tinu opat, ku abdi diceritakan hiji, antosan masa idahna pikah ku anjing. Kumaha Abdurrahman bin Auf, Pak? Tidak mau. Pengulang? Oke, kurang dua ya, pilih tanya resep nauzubillah, Pak. Abdurrahman bin Auf tidak. Kunaon Bu Abdurrahman bin Auf dipilih? Kunaon Bu? Bukan. Mardi sahur Nabi, nikahlah kamu Abdurrahman bin Auf dengan gadis. Kamu tuai Pak Abdurrahman bin Auf. Anjing nanti budak Pak, tapi ku Nabi itu orang nikahlah dengan gadis Madinah. Sapai ulama nyimpulkan upami nikah, utamikeun ka gadis. Namun alasannya sahur Nabi supaya kamu bersenang-senang karena gadis tidak punya pengalaman. Upami kajana berpengalaman. Tapi Bapak Ibu punten ari Nabi nikah pertama kasaha? Khadijah. Khadijah jana? Hidup jana. Ari istri Nabi sadayana sabaraha? Air libat salapan, air libat 11 dari mana? Nabi wartosan anu salapan teh nalika Nabi wafat sadayana aya salapan keneh. Anu tos ngantun kedua jadi sabaraha? Jadi sabaraha dan 11 nu aya keneh salapan. Tinggal ibu 11 anu gadis saha? Hijinya seseueurna hidup janda. Jadi seueur saeut Pak kepala desa. Cuma seueur di data. Di data. Pilih anu naroskeun baru saya cenah aya teh di bojoan abdi aya seueur di urug. Pun dia anu cocok ke ka dieu. Ternyata Pak, Masya Allah, itu orang kedah lajeng dina Ramadan mah cekap maca tapi kedah ningkat kana ngartos. Cenah maca ngartos ari maca mah ku Nabi diatur tamatna sasasi sakali, paling telat 40 dinten sakali. Upami paham teu diatur ku Nabi kedah sabaraha sasi. Nu penting dugi ka paham, salit-salit pa dipahami. Rasul katilu ngapalkeun, Bu, tugasna ngapalkeun sanes apal. Dan wajibna naon? Ngapalkeun sanes apal. Da apalna teu wajib eta mah bonus. Asal ngapalkeun aya nu bonus na hafal, aya nu bonusna teu pahala seueur, diulang-ulang beuki seueur pahala, mending tareh apal mending lami apalna. Orang wayang tereh dunia, padahal upami telat apal eta teh diulang-ulang macana setiap sahur dikalikan 10, semakin sering diulang semakin seueur siap. Jadi ngadoa mending tereh apal mending lambat, mending tereh apal ya. Mudah-mudahan ku Allah digampilkeun lebat Ramadan urang ngapalkeun minimal ratu lebihan sasurat-surat mah. Nah katingali ieu wajah-wajah hafal Quran. Belum video tuh Pak, tapi nggak bisa dari hafal Quran. Belum, tapi sadayana sapali tina Quran, tapi tidak apa sapali oge lumayan. Alladzina idza asobathum qalu tuh hafal tuh hebat. Surat duka tuh aya surat duka aya di Al-Baqarah eta teh. Ras wa minhum may yaqulu rabbana atina wa fil akhirati wa qina hafal Quran. Alhamdulillah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antas surat
surat buka Ali Imran ya. Allahu la ilaha illa surat ayat kursi 255 la yukallifullahu nafsan Al-Baqarah ayat terakhir ya. Rabbana hablana wa dzurriyyatina waj'alna salat buka Al-Furqan bagi tebih ya. Al-Furqan terus laqad kana lakum uswatun hasanah baca tamat ya tadi nama segitu yang penting mah uswatun alhamdulillah tos batuk Pak ciri capek Bapak Ibu anu kaopat saatos ngapalkeun tadabur ari tadabur mah kubur ari duduk di paling pongker upami tos beres naos teu langsung keluar tingali heula naon ayatna naon maksadna diemutan kurang candak pelajaranna eta disebutna tadabur. Di bumi Bapak Ibu sasarangan ku Allah dipandu dina Quran siang wengi siang ari urang ya siang wengi siang dina Quran mah wengi siang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili ras wan nahar ari lail ari nahar Allah mah nyebateh wengi ras ari urang urang putih urang apa ras mohon maaf padahal di Al-Quran mah batin lahir mohon maaf batin lahir enaknya di Al-Quran nama batin adalah teras lahir anu penting dipilari ku bapak teh tugas pertama nafkah batin satu aja nafkah lahir wanseur bapak-bapak anu sibuk milarian nafkah lahir dugi kahilap karena nafkah batin padahal ibu-ibu bapak gampil nafkah batin teh tangkep hungkul damang pak masalah beres kalau bari ditangkep pasien tos beres pisan. Ayo tambah lempong masalah oge nuliur jadi tuliur kami jadi sampean di jojo ngobrol tadi nama urang teh keur jadi suku tapi boga duit ek balanja heula ka pasar jadi cager ari aya artos mah siap ditampokeun cenah di dieu 100.000 prok di nuhun cenah tapi ditampokeun biasana 10.000 kan sakit jaga doakan gerak ibu osok bapak didoakan kumaha tadi lepat sarangan doa gana ibu bapak teh nuju kulem ku ibu sok ditutup ayo ngara tuh ada resep kulem teh ditutup tabung teh teh ibu teras diusapan kening teh apa wujud ulang hari bapak terang ke ibu tidak mulai gitu ke bapak udah datang ke bobo bapak lagi wujud ulang tadi sapani ya Allah suamiku ia teh capek pisan sing dipasian gampang rezekina barokah pasian kesehatan masuk bu hari bapak masuk karena kasaruannya itu cobian bapak usapan istriku soleha gitu didoakan cantik lahir batin lahirna itu langsung hari selesai diurangkan sarana terurangkan masalahnya gugah kulau eta mah ngadoakeun bari diusapan siap praktek we ayeuna asli ngajak oh tapi LDR gitu oh usul lagi lebaran ini tuh aku ngasih ini ya anu dari kadei sok atuh move on nikah deui payah laku Allah teh dipanggil ternyata Allah melibatkeun batin ras
lahir di pada bulan kurang nah hanya batin heula teras lahir dan ibu mah bahagia bu kegaduh artos bumi alit kendaraan biasa asal suami perhatian memberikan perhatian lebih ibu bahagia artos seueur pak tapi dari perhatian mending boga duit terus bu ibu terang kopi hari kopi di leutna nuju panas haneut atau nuju tiis haneut tuh opang kopi diangkat wae dari tiis teu sudah ibu diangkat wae ku bapak tiis beli kunaon kopi itu jadi tiis terlalu lama diabaikan maka ibu gesami kunaon jadi tiis dingin ke suami sabab terlalu lama diabaikan tak diangkat para dipuji ibu sabar kali sering dipuji lompat naros lompat naros hari ibu irahat terakhir dipuji asa nanti malam Jumaah kemana asa nama muji itu kita ibu asa alamani hese muji padahal mana kak ibu kaki dan lisi tadi puji mama mana cantik pisan eta teh ngabahagiakeun istri bari kenyan pahala tapi cenah bohong bari teh geus istri mah sadaya ge kitu we Pak ngagugahkeun dek kitu jadi sapan ayang sayang bangun tos gugah ke langsung ngungkapkeun socat langsung kamu mah istri wanita paling cantik seluruh dunia nomor 2 langsung punya atur ka hiji saha kamu kalau sudah wudhu dan tahajud akhirnya wudhu terus tahajud pas ditinggal teh tuh kan kamu jadi bidadari surgaku beres ini asa hoyong dikitu-kitu asa dina sinetron Indosiar aduh kasar kata tadi praktek tadi itu namanya tadabur mudah-mudahan kalau Allah diganti sadayana ya ini terakhir Pak Tartil ge sami lebat Ramadan kedah langkung saya bacaan urang mudah-mudahan digampilkeun diri anu kirang keneh ngaos teh dina kho atuh khona dilereskeun diri kirang keneh dina shin atuh shinna dilereskeun diri kirang keneh panjang pondokna atuh lereskeun panjang pondokna tadi sih ngaos Quran ngelakeun putra saya eta ibu sami rutina siga kitu ngaosna ya dan ayeuna menuju musim budakna apal juz ama mamahna mah keur ngapalkeun da acan apal teu nganaon pada doakeun mudah-mudahan barangkali urang digampilkeun urang oge sami digampilkeun kamari ibu abdi nganak emak-emak tadi 82 tahun dites ke urang Mesir ngaosna teu nganggo kaca saca maca Quran lancar seorang Mesir kumaha thayyib tuntas bagus begitu Pak istimewa ini 82 tahun tapi baca Quran tengah baca soca lancar beres diujinya ke orang Mesir jadi Bapak Ibu pada ingin umroh sahabi ku abdi diantar ke orang Mesir ke orang Arab ke orang Saudi di piwaran di tes baca Quran kira ada ibu kantos ke ustaz di tes ibu berarti ngaos nateh ngaos bener wae karena di tes panggil waktu mah Ustad abi soro ke Ustad bade naon hoyong dipangeteskeun jadi abi gaduh panyakit dina maca Quran pas diawaskeun teh nuhun Bu seueur pisan panyakitna ieu mah komplikasi naon wae cenah panyawatna panjang pondok teu bener mah horijul huruf celaras rasaon gunahna teu acan gunah pas goreng ke apa dia obat penyakitnya komplikasi sudah jantung gula kolesterol bukan itu nggak hiji Pak sehat Bu gampil nggak Bu ngawas Quran mah barudak ayeuna tos digampil dari Allah sigana tos hiji ka dieu Pak diajar gunah teh benten sareng urang diajar gunah teh barudak diajar gunah teh inna ditam sama ayam gitu bapak-bapak kabugur itu atuh Pak lain dulu lain sekarang baru kasih nama harapan itu oh ini inna kubawakan ayam
ditambah sama sambal sama kokot sama luka tapi diajar guna kamu guna tadi diajar guna gitu mim di tasdidan tapi guna ayo nama gitu tadi ajar baridak. Maka Bapak Ibu mudah-mudahan Ibu Bapak lebat Ramadan langkung caket sareng Quran terus beres lembet dulu PR kanggo Ramadan payung-payung luka hiji Ramadan teh disebat sahrul siang luka dua sahrul luka tilu sahrul Quran murangkali terus imtihan di dia diajar Quran mudah-mudahan Qur'ana janten cacaan kanggo kahidupanana kaditu ngangkat derajat sepuhna mudah-mudahan pada ujungnya urang sadaya biasa ngabangun Pak hiji kelas hiji masjid kanggo center ngapalkeun Quran. Ibu-ibu aralin gitu apal Quran aya teh sakola anak nah kayak orang ayakeun Pak sekolah penghafal Quran ibu-ibu sekolah penghafal Quran bapak-bapak baru dapat ke saya dunia hari bapak ibu teh apa ini juga diambil di masjid pilih Pak urang teh seueur panyawa tina maca Quran raraosan bener wae padahal lepat wae salami urang teh acan kantos dicek di landongan lepat teras-terasan nanya ngaosna urang lepat wae mudah-mudahan digantiikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Terus adewakan sono kene hoyong kene aduh abdi lah yang wangsul di subuh abdi teh tadi subuh di Lumidahu kenaros ya mawartusan kelas tabur 8 di Rindu Madinah Tasik terus beres eta di Grand Malika tabur hiji di India lebih istirahat terus tadi alhamdulillah biasa silaturahim mudah-mudahan panjang yuswa urang rugi kana sasi Ramadan mudah-mudahan dina sasi Ramadan urang kenging barokah kenging kasayang rahmat hikmah sanes anteng ti Allah Subhanahu wa taala bentuk-bentuk kasayang mudah-mudahan Ramadan ka Ramadan janten pangampura kana dosa urang sadaya. Kita nudina ibu bapak mudah-mudahan bapak ibu abdi tiasa silaturahim sanes di dieu hukum tapi tiasa silaturahim dugi ka surga Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.